Gusti Allah nyeun hiji kajadian teh lain eueuh maksud jeung tujuan. Tapi pasti aya hikmah tina eta kajadian. Matak cokot hikmahna ulah jadi ngarasula nu matak jadi cilaka. Teu sakabeh harepan bakal jadi kanyataan. Teu sakabeh kanyataan saluyu jeung pangharepan. Sabab dunia mah teu saindah siga anu ku urang dibayangkeun, jeung teu sagoreng siga anu ku urang dipikirkeun. Hirup teh kudu bisa milih jeung milah. Pilih anu sakirana bisa mawa kanu jalan bener. Pilah lamun sakirana bisa mawa kanu jalan salah. Sok pilih nu bisa dipilih. Pilah nu sakirana pilaheun. Kade ulah nepi ka pipilih meunang nu leuwih kocepat meunang nu pecak.